Kangjeng Nabi Shaleh ka Gusti Allah supaya keluar onta tina batu, ternyata diijabah keluarlah onta tina batu. Igeg keluar tina batu teh kebal langsung reuneuh harita keneh. Geus reuneuh teu kebal laju anakan anakna gedena sarua jeung emana. Pohara. Ieulah mukjizat nu dibikin ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Shaleh alaihi salam. Tercengang kabeh kaum Samud ti mimiti budak datang ka kolot kabeh ge ararane sanu teu aneh atuh tina batu kaluar onta. Lantaran biasana nusok anakan makapan biasana mah tuh kudu ti hewan, tetapi mah panti batu kabeh kararaget aya aturan ti Kangjeng Nabi Shaleh aturanana fazaruha takul fi ardillah wala tamassuha bisu'i. Kudu diantep ieu mah onta teh sebab lain saonta-ontana barang daharna di tanah Allah di bumi Allah kumaha kayang nyana bae jeung ulah diganggu-ganggu komo datang dipencit mah. Lamun datang ka diganggu jeung dipencit cek Kangjeng Nabi Shaleh ieu bakal turun siksa. Fayakhudzakum azabun alim. Sok warimah maraneh kabehan wahai kaum kaula. Urang ada ibadah ka Gusti Allah iman pangeran teh lain batu lain kayu Allah. Anu nyieun hirup jeung pae teh Allah, nu nyieun subur jeung susah Allah. Dinasihatan ku Kangjeng Nabi Shaleh tu gerage maneh teh jadi khalifah urus garatuh lautan jang kepentingan kamangpaatan urang tu gunung tutan jeung sajabana eta teh urus sebab urang teh sebagai khalifah kamangpaatan balikeun deui ka urang kebenaran. Kaum Kangjeng Nabi Shaleh disebut kaum Samud teh boga kaistimewaanana mahat. Itu bener bae luar biasa istimewa wa bawa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura tanah-tanah anu legana anu ratana dibangun jadi istana, dibangun jadi imah jang dina waktu usim panas dijararieun ku nyana batu bata terus dibangun aya anu sederhana aya anu bagus nu leutik nu gede. Anu satingkat nu dua tingkat nu tilu tingkat kumaha kahayangna bae lantaran subur eta nagara. Kabeneran atuh di ditu mah pan daerah pegunungan urang lamun ningali di Yordania di Petra eta teh pan pegunungan-pegunungan di Arab di Madain Shaleh eta teh pegunungan-pegunungan dipahat ku nyana. Watan hitunal jibala buyuta gunung-gunung dijadikeun imah jang paranti usim tiris. Sakahayangnya na gunung dibentukeun imah urang ge kuari lamun ka Petra bisa nempo bangunan ditinggal kang kaum Kangjeng Nabi Shaleh. Urang lamun ka Madain Shaleh yakni ka Hijir engke urang bakal ngahareupan surat Hijir disebut Ashabul Hijri eta teh nyaritakeun tentang pemahat-pemahat kaum Samud. Urang kuari lamun ka ditu aya keneh Arab bagian utara di ditu bakal aya gunung panjang tapi dibentukeun aya imah kos imah aya gunung gede eta teh dibentukeun kos istana. Masya Allah. Bongkahan-bongkahanana dibawa ku manehanana ka iman masing-masing dijieun ontaan dijieun kukudaan dijieun hihimaran dibentukeun kaheureyan eta teh dipake arulin nu leutikna dijieun cincin.
Jadi berarti ayati dituna orenganan cincin teh oreng ayati baheulana. Aduh, kuari mah ambalayah lain bae di kampung di kota ge terus bae lain bae urusan nasional tapi internasional. Cincin kuari ieu keur nandakeun nempo ka baheula pemahat-pemahat kaum sabung. Cik Gusti Allah fadhkuru ala Allah sok derasing araning kana nikmat-nikmat Allah wala ta'sau fil ardi mufsidin ulah ngararusak mana di muka bumi dengan berbagai permaksiatan ulah dirusak ku maksiat kadeu kitu kene eta gunung ulah dirusak eta hutan ulah dirusak eta laut ulah dirusak daratan ulah dirusak gunakeun kamangpaatanana jang kepentingan urang kabeha brek mulai jelema ariman ka Kangjeng Nabi Shalih alaihi datang ti kaum-kaum anu hararandap hararina di bangsa jelema-jelema nu teu baroga pagawean anu dagang mun dagang teh marugi malulu entani-tani ngajejes malulu datang ka Kangjeng Nabi Shalih ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Diterima ku Kangjeng Nabi Shalih. Mayoritas jelema miskin, jelema fakir nu ariman ka Kangjeng Nabi Shalih alaihi. Terus bae datang ka zaman Kangjeng Nabi urang ge mah Kangjeng Nabi mau wa yuhibbul fuqara wal masakin. Sebab anu muncul muatan agama pertama ialah jelema-jelema miskin, jelema-jelema fakir. Per hari nate terus ada rasup Islam. Mulai di negara teh rada teu aman teu tentrem maksudna. Lantaran anu nyembah ka patung masih kene loba. Nu ngajak teh kuari lain Kangjeng Nabi Shalih bae umat da ge ngararajakan iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Shalih bahwa Kangjeng Nabi Shalih teh Rasulullah. Kabeneran harita nu jadi rajana cewek. Seorang wanita nu ngaran Ratu Malki. Seluruh penggawa na dipanggil ku Raja Malki. Ratu Malki. Cek ratu, hei para penggawa, para menteri. Ulah cicingan atuh di negara urang teh bejana aya Rasul. Encan teruji ya Rasul teh. Kakarak ngaluarkeun onta aju onta anakan kabeneran sapoe nyana menguasai cai. Sapoe jangkaum. Bener kamangpaatan nama cai susu na bisa dinikmati ku kabehan. Nu gering jadi calalager. Nu tatadina susah jadi merenah, nu tatadina tegagah jadi gagah, nu tatadina itu usahana teu maju ku sebab cai susu eta jadi mararaju. Bener ai sakitu nama tetapi ulah gancang-gancang iman kanu ngaran soleh. Ulah lalawara heulanan cak Ratu Malki. Ieu baku babarieun jasa. Coba mulai kuari rapatkan barisan untuk supaya para penggede di negara urang teh ulah mudah percaya kanu ngaran soleh. Di samping eta dicoba urang nyieun aturan bagi jelema nu iman ka Nabi soleh nyana mun ngaku nabi panggil penjara. Ulah diatep.
ieu teh kos kieu ieu teh naon kitu bahaya ulah diatap ya coba jeung undang-undang anyar mulai nanyeun undang-undang anyar anti jilbab padahal mayoritas Islam di urang tapi jilbab diulahkeun anak sekolah tidak boleh pakai jilbab padahal nu meuli urang nu make urang tapi kunaon atuh manehana riweuheun amat ku bodoh eta DPR deui itu keneh tata dina undang-undang polisi polwan kumenang make jilbab padahal mah nyana berarti ndek memperlihatkan iman nu aya dina dada mantak naon atuh nu teu iman ulah make jilbab anu iman atuh make janyana anu meuli nyana nu make tetapi diseragamkan tidak boleh iyalah negara urang kos kitu ta bentuk negara eta letik urusanana tetapi katembong kurang aya naon sih urusan jilbab bae ge dimasalahkeun mentek cek Gus Dur teh mah kula matasnya baka ditu ka mana ka sisi laut ajo kapanggih jeung Nyi Roro Kidul geus make jilbab bisa teh Gus Dur aduh ditanya Gus Dur Gus emang bener Nyi Roro Kidul pakai jilbab iya ketemu di mana banyak di kota juga aduh teh Gus Dur aya bae deh nah ieu kerajaan teh nyieun aturan hiji teu meunang nurut ka soleh ketika aya nu iman ka Kangjeng Nabi soleh panggil penjara Masya Allah betapa kalutna kan kakara gedek engket Kangjeng Nabi soleh teh dakwah Islamiyah teh geus alhamdulillah melalui mukjizat onta masyarakat mulai brek iman aturan negara teu meunang nurut iman ka Kangjeng Nabi saleh deres lamun sapadaek mah nu iman nun teu deres keneh ieu mah iman panggil penjara lain kuari bae horanganan Islam dipersempit tiba heula ulah kaget sebab di dunia mah urang mah sakedeung di dunia mah dek coba keimanan anak asli nama urang maka senangan kejaga di akhirat kuari mah keur bahaya banyak boga aturan di anak nu DPR nu DPR nyana boga aturan nyana ditekan ku Amerika kahayang nyana lah dan lain sebagainya urang yang serikeun dihandap kok kieu amat si aturan negarana pek bae ngan moal kebal tuh Pak Harto geus eueuh tuh Gus Dur geus eueuh tuh Bung Karno geus leuwih ti heula tuh Habibie kakarak pamajikan orang iya bakal kadeke geura moal kebal deui paeh kakarak urang di ditu keprok yang serikeun bupati yang serikeun gubernur anu nyana kuari galak ka masyarakat ini dia kuari mantap atapkeun heulanan nu penting urang ngamerdekakeun diri dalam rangka ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala merdekakeun mulai kuari masyarakat teh atuh melalui mun kiwari mameureunanan presiden melalui gubernur terus turun ke bupati ti bupati ka camat ti camat ka lurah nangkepan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi saleh ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi saleh teh atuh kieu bae cak Kangjeng Nabi saleh kakarak deuk ariman jadi terjadi kieu deui bae maka masyarakat nu iman ka Kangjeng Nabi saleh dipanggil ku pemerintah dikumpulkeun ditanya kumaha nyana wa qala al mala'ul ladzina istakbaru min qaumi
al-mala'ul ladzina istakbaru penggawa-penggawa pemuka-pemuka tokoh-tokoh anu adigung-adigun anu takabur sombong luar biasa ti kaum Kangjeng Nabi Saleh kasombonganana teu iman teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Saleh teh Rasul Allah nyanana nyalil ladzina sunipu ka jelema-jelema ka masyarakat anu dianggap hina kunyana teges taliman amanah bihim ka jelema nu ngimankeun ka Kangjeng Nabi Saleh amanah minhum nu ngimankeun ka Kangjeng Nabi Saleh ti kaumna nanyana kieu ya wahai masyarakat wahai umat ata'lamuna anna salihan mursalum min rabbi maneh ulah sok nyanyahoanan kok sok tahu sih ulah sok nyanyahoanan anna salihan mursalum min rabbi bahwa soleh tadi utus ku pangeran jadi rasul ulah sok nyanyahoanan ke pabarentah ge lamun geus diteliti bahwa eta teh rasul kakara kami nyieun undang-undang bahkan kami keras kudu iman ka seorang rasul atuh ieu mah kan can teruji ulah kasambarangan hei umat atalamuna apakah maneh nyararawana sholihan mursalun bi rabbi bahwa soleh eta diutus ku pangeran ulah sok nyaho kumaha eta umat ngomong nagolu inna bima ursila bihi mu'minun cekaum na'am sumuhum inna kami kabehan teh bima ursila bihi mu'minun percaya penuh kana wahyu anu geus diutuskeun dibikeun ka Kangjeng Nabi Saleh wahyu nu dibikeun teh berupa onta keluar tina batu gede sanggeus teh keluar kemudian anakan sagob ngaranna ta eta teh bener-bener merupakan mukjizat wahyu di samping keajaiban kapancai susuna deui bisa pake nanggulangi berbagai-bagai kemanfaatan jeung kemadaratan bisa ditumbangkeun ku cai susu tersebut. Haju kaunikanana deui nya mah lamun nginum sapoe satungtung can beak eta cai nya moal ngangkatkeun beheungna. Mana aya onta nu biasa makos kitu. Di samping eta deui kaesokan harina sugannya ngaganggu bagian urang bagiannya na tengah ganggu kan bagian urangnya nama lempang ka gunung ka leuweung urang mah bebas kapan poe jang urang mah lamun poenya anak urang teu meunang diganggu cak Kangjeng Nabi Saleh ge antepkeun ieu ontakeun barang dahar sorangan nginum sorangan wala tamassuha bisuin ulah sok diganggu gugat jeung ulah sok diganggu-ganggu komo datang ka dipencit cak Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu dipencit fayakudakum azabun alim bakal turun siksa kami sieun lempeng eta kaum nama ngomongna lempeng jasa kos urang bae ku ari mun ngadengekeun masyarakat mah ngelempeng ngadengena tapi urang mun ngadengekeun DMR bolak-belok geus lain DPRD DMR bolak-belok ngomongna teh asana teu tegep masyarakat mah asana ngadengena urang tegep jasa kieu bangun pinteran masyarakat si jeung DPR heran aneh tak ieu ge masyarakat lempeng biasa tapi tetep bae cak pamerintahan anak ulah sok sambarangan saiman-imana ulah sok sambarangan haju nuduh bahwa ieu soleh teh nabi Allah nuduh bahwa soleh teh ieu rasul Allah ulah sambarangan kami ieu lain jelema sambarangan. Kami adalah tokoh, kami adalah penggede, kami pembesar, kami pemuka-pemuka di negara. Leuwih nyaho kami, ieu rasul, ieu lain, ieu nabi, ieu lain. Ieu sugih, ieu henteu, ieu gagah, ieu henteu. Kami ngebogaan peneliti. Ulah sok sabarangan ieu negara, ieu kami, ieu penggede-penggedena.
maneh masa kadar rakyat oleh diboboda ku si soleh. Sambarangan eta mah onta nu kos kitu onta sihir tamu. Ulah sok percaya ka sihir. Baru orang nyaho tiba heula iman. Boh, sok aja percaya ka sihir segala bae. Mun make batu cincin make bae ulah sok segala. Ieu mah ieu mun dipake ieu waduh, dikatakeun ka jelema nyeri geura ge. Eta kan aya unsur tah mah kos kitu mah tah. Eta aya unsur. Duh. Minum coba. Iya mah dulu bolong. Combong kan? Lah, tamat combong eta asli. Deleken, buka tuh cincinna. Ya, cayan. Lamun di cayan di luhur teu jaksa kahandap padahal bolong, ieu berarti asli combongna. Tapi lamun dia dicacrakeun terus mocor kahandap eta teh asli ya urang buktikeun ulah sambarangan dicayan bener teu kahandap berarti kan asli kan lain sambarangan aya jimirjanan di jero lamun geus aya unsur-unsur kitu geus mulai iman rada ngageser saeutik. Ieu batu naon ieu? Ieu mah bensin, ieu mah solar, nu ieu mah bacan, nu ieu mah bacin. Macem-macem ieu batu geus. Nu ieu mah Kalimaya, nu ieu blok Ovel. Dan lain-lain sebagainya. Ari ieu nu ditutupan bae ieu batu naon ieu mah? Ieu mah lain deui. Henteu ke ulama hayang nyaho. Ieu bae lah meulieun nu ieu bae. Ente teh mah hayang nyaho coba-coba kula ieu nu ditutupan bae mah. Ieu mah kieu ieu mah meunang ngawirid. Jadi mata lamun ieu nu hideung ieu nu bolong ieu kan geus jelas ieu bata combong. Lamun ieu nu beureum ieu mah asihan. Asihan sileget ngaranna. Ieu lamun ieu barada aya kajagoan mantra-mantran tuh serem kan kadeuleut tuh jerona aya orayan di dulu jauh tuh sambarangan geus ieu mah hargana ge lain deui ieu bae lah meuli nu biasa bae tajang hiasan ieu mah aya hiasan zahiran wa batinan pohara teh tukang batu bloon nyasarkeun jelema pohara ieu mah bacan ieu nu hideung keneh lah cukup bayar 300-400 ribu ieu nu geus saya hejo-hejoan tah saparo nah ieu mah 1 juta lamun ieu nu geus hejo ieu mah 2 juta tah ieu mah nu geus kenclong 10 anu ieu mah geus kenclong ya sakumaha cai ieu mah 50 juta nu bakal dibikeun ke dalam rangka itu Asia Afrika nah ieu batu ieu tetapi lamun ieu mah tah lain deui mah hargana emang malah lain batu doang emang enak wapak ieu beubeur tah beubeur coba bisa digurang pake kusia tembak anak kotok sok gara pake kusia tembak anak kotok paeh tuh paeh kana kotok siana mah henteu kan eta hebatna beubeur dia katembak nu teu make beubeur bapak pan sia mah teu katembak teu paeh kan bisa eta dukun atuh nya mah teu paeh nya teu ditembak teu naon geus mulai ku ari makan mistik-mistikan ajo percaya orang Indonesia makan kanu kararitu teh aduh ajo dibeuli ku nyana nu biasana batu teh hargana ngan saukur 50 100 belah dituna 500 malna 1 juta batu biasa eta mah lain deui hargana jadi 100 juta nu ieu 200 juta bahkan aya 1 miliar segala rupa lantaran ieu mah anti tembak aya anti cukur aya di dinya teh anti marah nu kolot aya macem-macem asal marah nu kolot coba ge ketrokeun ka huluna cager ieu mistik sekarang itu tapi baheula ge nah cak para penggede pemuka negara nu dipimpin ku Ratu Malki
awas kencengan ulah datang ke iman masyarakat ka Kangjeng Nabi Soleh ditanya ulah sok sambarangan iman kunaon maneh arar iman eta teh tadi ku nurutna ulah asal nurut bae tapi tetap kudu diperhitungkan. Wah ditarangkepan jelema di penjara ditangkap di penjara ditangkap di penjara Masya Allah karim. Bahkan aya dua wanita anu tercantik di negara Yordan pada saat eta awewe eta teh geus hese nyaritakeun kagelisanana irungna atuh puguh jadi ditu moal anu pengek cara di lembur urang mata nemal aya nu sipit cara di lembur urang neule irung mancung neule mata beurelek neule ceuli neule buukna waduh bergelombang luar biasa bibirna ya Allah ya Rabbi kadeuleu kos aya cermean tengahna di delegadonan dog sapotong Masya Allah ye beheungna rada rerenggian aya 3 renggi terus kahandapna ya Allah seimbang pinarepna gede teuing henteu leutik teuing henteu nyongcrok ka hareup kemudian kana handapna deui sakumaha nu sok disebut ieu mah cangkeng biola bujurna eplok cendol ya Allah barang di dalam bitisna bitis jantung bagus kapan jantung mati luar lada letik ngagedean aja letik deui pandi urang menang ka Walanda barang di dalam terus karamona lalanci prapi geus pantes lamun dipakean gengge kelencering kecing dedele ku urang atuh pantes tah masuk ku kos kitu memakai gengge ke kelenceringan lantaran neros bagus tapi di lembur mah pake gengge bareng di dalam ya Allah jeung kastrol 12 ulah sok pake gengge atulah gede kitu mah tuh aya 2 wanita diperebutkan ku berbagai lalaki loba nu kaedan-edanan ku awewe eta teh lantaran boro-boro dibere senyum kakarak dideuleu bae ge langsung mun keur lapar jadi seubeuh lamun dibere senyum bae saminggu teu dahar sehat walafiat ku gelis-gelis eta awewe 2 sanagara Yordan poh arajas tidinya kebenaran loba lalaki anu harayang loba lalaki anu hararayang ayalah ngaranna ge manusia si 2 awewe ieu memandang kadua lalaki nu dipeke kahayang eta lalaki nage lain sambarangan berarti jelema anu bener-bener jelema aya nu sejen mapan setengah jelema kos ieu nu hareup di dieu kan ieu mah setengah jelema ngaranna teu sampurna itu mah sampurna kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana pinter aya dinyana lamun dicaritakeun makan berarti eta mah sarua jeung pariuk manggih kakebas di lembur mah kuari teu jauhan pariuk teu jauhan kakeb sakalian aya gelas ge haju make tutupna teh eta teh tilok nancep tutupna gulak gilek bae heran geus di akhir zaman mah kuari sebab melina tilok anu reject tilok anu asli itu jadi geus gulak-gilek bae tah dibawa bae kurang gunana tah jauh ieu ragag tutup gelas teu daekeun anteng di luhur gulak-gilek bae tah panggillah ku Ratu Malki lantaran masih keluarga di keraton. Hei dulur kaula ulah sok dimumurah boga gelis lantaran ieu di nagara teh kabeh hayang mangmenangkeun ka mana berbagai kalangan teh geus datang ka kaula hayang meminang maneh mangpang meungpeung maneh kuari eukeun diperebutkeun kuari kieu bae
pokokna mah eta lalaki saha bae anu resep ka maneh jangjikeun ku ari terutama anu maneh geus main mata jeung lalaki anu ku maneh dipake kahayang. Nah, jadikan satu kesempatan kami daek dipinang, kami daek dikawin, kami daek dibawa ke mana baik, siap untuk melayani suami. Catatan siap henteu nggak bulu ontak. Ayo bejakeun mangpang mangpe. Oh, mumpung aya kesempatan pekerjaan yang luar biasa, onta soleh bunuh gitu. Andai kata bisa nggak bunuh onta soleh, pokokna mah bunuh, beres ngabunuh kaula geus moal make calana deui. Boy. Pohara geus nangkarak bengkang burung teh mah. Pohara. Orenganan perpolitikan mah orenganan lain ti kuari beti baheula ge ngagunakeun perempuan, ngagunakeun cewek dan wanita teh terus. Komo zaman ayeuna atuh lamun urang ningali di urusan cia, urang lamun ningali KGB, boh eta teh anu geus sulit pake lah wanita. Lamun geus ieu sulit make wanita. Kabeh nagara teh nagara seperti kos gitu. Pakai cumbuan wanita. Lamun aya jelema gagah luar biasa hebat teu kapalang geus ku ieu geus ku itu teu bisa. Didatangan ku wanita. Waduh, sekali ingin kenalan, 2 kali, mulai 3 kali menusuk hati. Kabelah dituna terus garana ge awewe hayang dituturkeun gilek. Terprosok. Iya wanita. Dumantek di Indonesia terkenal Bung Karno teh jelema hebat, tetapi ternyata horenganan ketika Jepang mere wanita daekeun, ketika Australia mere awewe daekeun. Ieu kan ceritana seperti kitu. Wallahu alam asli jeung henteu nama. Ketika di Indonesia hendak digulkeun sesuatu lantaran keistimewaan Bung Karno pohara jasa, berelah wanita. Nu mata presiden pertama hobinya wanita. Presiden kedua harta. Presiden ketiga buta. Keur cerita tata kabeh. Teh eta geus kos kitu jeung Gus Dur ieu nu ngomongna ge. Nah, dijieunkeun kangkah eta awewe teh. Dijieunkeun eupan eta awewe teh. Maka dilaksanakan kedua wanita tercantik di negara tersebut. Terutama kakak kasihna manehna nu selalu merindukeun ka manehanana. Kanda tercinta, saya ini adalah seorang wanita yang dicintai oleh Kanda, dan Kanda pun mencintai saya. Seakan negara ini, dunia ini milik kita berdua. Udah parah jasa. Jangan diragukan lagi tentang cinta saya kepada Kanda. Belahlah dadaku, di dadaku ada kumismu. Pohara eta mondar tama. Selain daripada kumis ada hunungmu. Pohara. Di samping ada kumis dan ada hunung, ada caling. Kacaling-caling aya tadi. Pohara eta wae. Nah, lantas mau apa? Kalau Kanda ingin melestarikan cinta kita, mulai dari sejak dibangun cinta kita sampai ke liang lahat, bahkan kita lanjutkan sampai neraka jahanam nanti. Bau parah tuh. Main cinta pohara mah. Supaya cinta kita tetap utuh, maukah Kanda menuruti keinginan saya? Lalaki atuh dikitukeun. Pokoknya mau apa? Andai kata ada di atas gunung, gunung akan Kanda daki. Andai kata ada di lautan, lautan akan Kanda seberangi. Budak. Andai kata ada di hutan, hutan akan Kanda acak-acak. Oh, parah tahu eta. Cinta lain lalagaan, pokoknya demi cintrong. Senang saya mendengar ucapan Kanda. Yang jelas, saya ada satu keinginan. Apa? Katakan.
Andai kata ada yang merusak, sudah, diam. Kanda yang akan menghadapinya. Jangan pun besar, kecil, Kanda sanggup. Dibalikan kau ngomong. Tenang. Membutuhkan harga di Kanda, harta ada. Membutuhkan tenaga Kanda ini termasuk jagoan. Membutuhkan wawasan Kanda termasuk sarjana yang luar biasa. Apa sekarang yang dibutuhkan? Katakan cepat. Jangan sampai memanas dan memarah. Boh. Kanda ini tanggung sejuk memandang bibirmu. Waduh. Padahal terik matahari, tetapi ketika memandang wajahmu, Masya Allah, tanpa harus ada tenda dan payung sudah terasa sejuk luar biasa. Pokoknya Kanda ini sudah menguji kecantikan di situ. Bagaimana sih mengujinya? Kanda dari rumah dahaga, sengaja tidak minum di terik matahari yang panas. Begitu Kanda sampai dengan Dinda kemudian langsung selamat, itu dahaga lenyap. Minumlah teh botol. Sial jasa. Terima kasih Kanda, kalau Dinda sudah menyejukkan hatimu. Iya betul. Makanya coba, apa yang diinginkan? Tidak lain, saya hanya berjanji untuk mengutuhkan cinta kita. Betul. Hanya satu permintaan. Apa? Harta? Bukan. Jabatan? Bukan. Kekuatan? Bukan. Lantas apa tuh? Cepat. Karena sudah tidak sabar lagi. Aduh, parah jas. Satu yang saya inginkan. Apa? Kedamaian negara. Kedamaian negara yang saya inginkan supaya masyarakat ini tentram, damai. Seperti sedia kala. Sekarang kan sedang kacau. Gara-gara ada Soleh yang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Kemudian beliau membawa mukjizat. Ialah onta yang keluar dari batu permintaan masyarakat, permintaan umat. Kemudian langsung beranak dan anaknya pun besar seperti itu ibunya. Maka untuk mengembalikan ketentraman masyarakat di negara yang kita cintai ini, satu permintaannya itu saja, bunuhlah onta Soleh. Siap membunuh? Jangan diragukan cinta saya. Andai kata tidak siap, jangan harap saya bisa berdampingan dengan Kanda. Masih banyak orang lain yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih cakep, lebih kaya. Lalaki atuh dikitukeun. Langsung menyingsingkan lengan tangan. Baru onta. Singa, yang penting singanya diborogod. Kalau memang itu keinginan Dinda, Kanda akan mengusahakan sekuat tenaga. Andai kata Kanda siap untuk membunuh, Kanda langsung. Andai kata tidak siap, karena onta bukan sembarangan onta. Onta ini besarnya, lebarnya, tingginya tidak seperti onta biasa. Tetap Kanda akan mengkondisikan, Kanda yang bayar. Waduh. Nu hiji deui ge sarua awewe nu hiji deui ge seperti kos kitu, permintaanna hanya untuk membunuh onta. Maka dua lalaki nu dipentak ku dua awewe tadi teh nyana musyawarah. Hayang ngondisikeun ngabunuh onta kumaha carana, lantaran ai langsung ngabunuh manyana ge boga rarasaan sebab onta lain sambarangan onta. Besi malik talika dirina, tetapi nyana musyawarah untuk membiayai pembunuhan tentang onta saha
urang neangan jelema anu gagah panggagah nasa negara Yordan, panggagah nasa negara Arab, urang beli eta teh, yuk urang kondisikeun supaya nyana daekeun ngabunuh onta. Tenang, soal pembiayaan anak ratu negara, ulah mikiran kaula untuk memperlihatkan bebe cinta terhadap wanita tersebut. Pokoknya bebe akan ge nggak apa-apa. Ayo campur ke Jakarta anta budak. Jadi mengkonon itu wong itu. Akhirnya langsung nu dua jelema lapor ka Ratu Malki jeung para pembesar-pembesar. Sebab cintana terketahui oleh ratu, bahkan ratulah nu ngondisikeun wawasan seperti eta. Kuharinya geus ngucapkeun di hareupeun para penggawa, para pembesar, para pemuka negara bahwa nyana siap untuk membunuh andapun nanti yang membunuhnya mah yang membunuhnya siapa entah siapa, yang penting terjadilah pembunuhan terhadap onta. Watu sumingrah Ratu Malki bunga amar wata sutarek aya nu ngondisikeun pembunuhan tentang onta Kangjeng Nabi Soleh. Padahal mah di jero hatena mah kabeh ge baik ratu maupun para penggawa, para pembesar-pembesar ge eta teh jero hatena mah iman ka Kangjeng Nabi Soleh, percaya bahwa eta teh onta sebagai mukjizat, sebagai wahyu. Ngan kulantaran deuleu jelema berduyun-duyun iman nyana ngarasa ditinggalkeun timbul hasud. Iyalah berangkat tina hasud, berani menanggung resiko. Eta teh akan baheula datang ka kuari ge kitu bae, lamun aya jelema anyar magahan ngaji kemudian didengekeun kiai kolot lain nambahan ibadah hasud. Jawara anu tadina leuwih ti heula ayalah anak muda ka jawara anana hebat tangkas lan luar biasa cekatan. Jawara nu ti heula teh lain haju nuturkeun endahan hasud. Kitu keneh politisi. Lamun aya anu cemerlang otakna brilian di negara teh jangan mamurkeun negara. Ieu politisi anu ti heula anu ngarasa tersaingi jeung eleh baik di partai di organisasi mulai lain nuturkeun hasud. Kitu bae eta mah salilada. Hasud. Kuari ge lamun henteu hasud mah partai ieu jeung partai ieu, organisasi ieu jeung organisasi ieu sesuai jeung ADART na untuk membangun negara atuh jamual kieu. Ieu teh timbul ti hasud, manya si eta budak anyar kudu ti heula. Maknya si eta je budak kamari ieu, maknya si eta satungtung aya aing mah pokona mah aing bae heulanan. Tina berpikir seperti eta lah negara mandeg. Okos di sebuah pondok pesantren teh bapana maot. Kemudian ayalah anak-anakna jeung mamang-mamangna jeung uwa-uwana, bahkan aya uwa sagala uwa-uwa. Eta teh kapan ai jangan majukeun pondok pesantren mah saha anu mampu, saha anu ilmiahna tinggi, ibadahna mantep, eta nu kudu dijadikeun pamimpin pondok pesantren. Sebab pondok pesantren mah urusanna kan urusan ruhani. Ilmu aya di nyana, wawasan aya di nyana, ibadah aya di nyana, kadinten budak nyana lah teu diharep. Kan kuduna mah kos kitu, ieu mah henteu. Cek mamangna, abah sia eueuh kan aing teh adi abah sia. Sia ulah wakasok teterlengan satungtung aya aing keneh mah ieu mimbar geus dikontrak ku emang. Lamun aya nanaon ku laporan heula ka emang seakan-akan emang ieu teh nu jadi rajana. Kan kabet ilmu kurang wawasan eueuh dituturkeun ngagibeg percis namun dibahasakeun makos Quran butut. Kumaha Quran butut ditincak ieu mah Quran dicekel dibaca geus eueuh hurupan kurang diantepkeun atuh teu maju-maju tah eta lamun aya si emang si uwa anu kos kitu eta teh ngaranna Quran butut. Ditajong Quran dicekel kudu boga wudu dibaca teu kabaca ieu mimbar kunyana dikeukehan bae. Duit kenceleng masjid ge kuncina kunyana teu nyaho sabaraha-sabarahana. Leg-leg ku sia mang eta kenceleng. Ulah duitna bae eta jeung kunci-kuncina leg-leg ileg. Tah
Iya, teu maju pondok pesantren lamun kos gitu, dinasti. Ulah sok dinasti-dinastian. Sia mah minantu ulah sok ngieu campur urusan ieu. Sebab sia mah eueuh radenan ieu aing raden. Raden mah kudu kawin ge jeung ratu deui. Teu meunang sambarangan. Pan aing mah tu bagus, entus aing mah entus. Teu meunang sambarangan padahal kemampuan eueuh ka bisa eueuh, hayang di raden-raden, hayang dientus-entus, eta lah watek ti baheula. Ieu ge Ratu Malki teh iman sebenarnya mah atletikna ka Kangjeng Nabi Saleh tapi kahalangan ku egona. Kitu keneh pemuka pemimpin jeung para penggawa teh iman percaya malah nyana kapan anu menta ka Kangjeng Nabi Saleh tetapi kulantaran aya ego istikbar ngaranna takabur manya aing kudu iman ka nyana manya aing kudu tinggalkeun kok jelema ngaluturkeun saleh sih aing ditinggalkeun ieu kamangpaatan dunia keagungan teh lu kamari ka aing kuari bakal kasih saleh awas ya ulah sambat ka dia dipuluh ku aing jeung si saleh Werik pengkondisian pertama tita ngabunuh onta nak geus onta solehna kudu dibunuh. Mulai hasil musyawarah di keraton istana Ratu Malki keputusan aya di dua jelema silakan dua jelema nu mencintai dua wanita tadi saling satu maksudnya nyana anu siap ngondisikeun membunuh onta. Ditelusuri lantaran jelema berwawasan jeung kaya melalui anak buahna pangneangankeun jelema nu panggedena pangjangkungna jeung panggagahna ulah ngaku gagah bari teu pernah gelut aya pan di urang ge gagah tapi can kacaritakeun gelut aya pancakna teh serba bisa aing mah besi bisa segala gitu cikaret bisa cikalong bisa kalong ragak bisa segala cimane tapi gelut kan pernah dongengna doang sakalina nyana dongeng gelut eueuh saksi dia kan bloon dibelah-belah ditueun bloon jadi ablaul bloon aya kuari ge jelemana nah nyana nyebar anak buah di Jazirah Arab nyebar anak buah di Jazirah Yordan lantaran Yordan eta adalah pusat pemerintahan Petra ngaranna lamun di Madain Soleh Hijr ngaranna eta adalah pusat perekonomian disebar ternyata alhamdulillah muncullah seorang yang terpilih ngaranna Ki Kudar anak zina anak hasil perzinahan di ngaranna Ki Kudar bin Salif panggilnya nak di dalam mata nage hidung luar biasa celi nage oyag-oyagan irung nage mancung lain pengek lain ngan di dalam keayaan kulitna azrak artina kulau di dele dedeg pangadegna jangkung di dele keterampilanan luar biasa panggil siapa saudara nama saudara siapa saya Kudar bapak konon menurut cerita salib tapi saya kan nggak tahu waktu bapak saya ada kan saya belum ada itu bener tuh tapi katanya saya mah timbul dari luar pernikahan. Nggak apa-apalah, tetap saya kan manusia. Kudar maneh kuari status jadi naon? Pasar lama kula nu nyekel. Pasar baru saya yang megang. Tanjung Priuk saya yang megang. Tanah Abang bahkan akan saya ganti jadi Tanah Putih, nggak usah Abang terus. Saya yang megang. Jakarta saya yang megang. Bandung saya yang megang. Surabaya, Medan saya yang megang. Kalau mau tahu, saya ini adalah geng ternama di negara ini. Siapa yang berani terhadap saya akan saya sentil. Bener gagah jasa. Kamu tahu kepada Hercules, anak buah saya. Hercules memang nggak ada apa-apanya. Pohara bener.
Kamu tahu David yang ada di Bandung? Anak buah saya. Sekarang dia di penjara gara-gara saya. Pokoknya semua geng-geng yang ada di Indonesia. Kok ke Indonesia sih ya? Anak buah saya semua. Kamu tahu gak geng Pasar Kemis? Pasar Kemis manihil tuh gak ada apa-apa. Gak ada geng. Gak ada. Gak usah diceritain Pasar Kemis gak ada geng. Atau geng semua. Cilongok kiai semua. Woi. Pohara teh Cilongok. Kudar. Ada apa saya dipanggil ke sini? Waktu adalah uang. The time is money. Atuh geng karena ini ada salila dipanggil ke kieu mata nong bola desa. Itu apa yang dia gelek enggak tahu. Wow, yang itu yang gede lisong. Jadi masa belah gelek sebelah lisong. Wahara eta. Begini Kudar, kamu dipanggil ke sini ini tentunya kami punya harapan. Harapan apa? Kamu tahu di negara ini sekarang lagi kacau. Saya tidak pernah maelu. Siapa bahasa pakai maelu? Itu bahasa geng. Saya mah tidak pernah maelu terhadap negara, politikus, ekonom. Yang penting orang itu setor sama saya. Geng-geng yang ada di kota-kota besar yang penting setor sama saya. Negara pun harus setor sama saya. Nggak tahu bahwa saya ini adalah pimpinan di negara ini. Negara pun akan saya acak-acak kalau tidak setor sama saya. Lihat tuh, ini apa nih? Wih, tato, makanya ini tato singa. Yang ini tato, dilihat kebo yang ini. Ntar digadil lu makbo lu. Pohara, pinuh ku tato. Eta geng ngaran. Aya geng salat, teu pantes geng salat. Ada apa? Begini Kudar, negara sedang kacau sekarang karena ada Nabi Soleh mengaku Nabi, mengaku Rasul. Dengar kamu, ada si hiliwir-hiliwir mah. Blon ya saya, geng, budak. Sakumaha, yang di Bandung, kayak hiliwir-hiliwir segala. Ada anak buah saya pernah laporan sama saya. Selama tidak mengganggu, maka saya pun tidak akan mengganggu. Pokoknya mah ngaing moal nganggu ka dia, lamun dia teu ngaganggu ka ngaing. Pana juga badu ya tuh. Pokoknya mah kuari mah hirup dia ngaing-ngaing. Ya tuh kitu onam. Kieu Kudar. Jadi ieu teh kuari ketentraman di negara teh lantaran aya Soleh ngaku nabi. Di samping ngaku nabi nyana teh geus ngaluarkeun mujizat padahal mah eta teh memang pamenta masyarakat. Benar. Mujizat dalam aya nyaho eta teh pamenta masyarakat di batu nu gede supaya keluar onta. Ayo keluar eta onta tidak batu. Keluar. Geng teh jauhan geng mah teruk jauh kos kitu atuh. Haju kumaha eta ontana? Barang keluar onta igegan kemudian teu kebal haju reuneuh. Sanggeus sareuneuh eta eta ki kuda reuneuh eta unu ngalakian. Eueuh. Be. Aing mah anak zina aya bapaan cak dia. Ieu mah. Ajo geus kitu. Nges gitu terus reuneuh harita keneh nyana terus ngajuru gede nyarwaan anaklah harita keneh ka indungna. Di model sakeneh. Da ngaing ge can pernah nyaho nu kos kieu mah. Di mana eta ontana ha? Justru maneh dipanggil ka dieu teh Kudar.
jelema teh ieu teh arar iman ka soleh ngaku nabi ngaku rasul lantaran boga mujizat onta. Tak ieu teh kacau ku ari di negara masyarakat bageus hampir kabeh iman. Iman teh pindah pangerannya nama. Tadina ti patung kemudian ku ari pangeran teh Allah. Ai pangeran onam caki kudar jaing mah teu boga pangeran. Ulah diperebutkeun pangeran mah cek. Aing mah pokona setor we ka aing mah. Sial ta geng. Aduh, ampun. Paegan ku ari eta kos kitu geng gorenganan ieu turunan Ki Kudar tah budak tah. Mun aya di lembur orang di pasar, mun aya di pengkolan anu minta uang jago eta berarti aya tetesan si Kudar kajeun hukum. Tah, ieu mah kieu bae Kudar teh mah urusan pangeran mah urusan maneh teh mah boga deukeun teu sabodo maneh. Nu penting mah ieu nagara teh hayang pulih supaya ulah acak-acakan. Ayo kami atas nama negara nu dipimpin ku Ratu Malki jeung para penggawa, para penggede jeung para pemuka geus gayakeun musyawarah saha nu bakal bisa maehan eta onta supaya tentrem ieu nagara. Sedangkeun lamun cenah cek Kangjeng Nabi Soleh, lamun eta onta diganggu, dirusak bahkan dibunuh, ieu bakal turun siksa cenah. Tah kami satu sisi embung jelema iman ka soleh, di sisi lain kami ge lamun dibunuh eta onta sieun kena siksa. Ih, sia mah bingung berarti. Atuh nu mantap kami nek neangkeun maneh ge neangkeun maneh supaya kami ulah bingung. Kecil. Berapa kamu mau bayar? Hayang paehan onta sabaraha maneh hayang endek mayarna? Wani piro? Ayo. Kumaha pamenta maneh bae? Ayo kumaha pamentana ku kami bakal dicumponan. Kami maca Kudar urusan maehan onta mah geus teu dianggap boro-boro onta jelema ku kami mah dipaehan. Onta deui sakadar onta. Jelema lu boga akalna jeung boga pikiran ge ku kaula mah diringkus. Saha nu wani nandingan ka Kudar? Hei, tidak ada. Kuari maki bae urusan maehan onta serahkeun ka kaula. Cuman kula sadiakeun 100 wanita. Yang kedua, saya kasih kewenangan di negara untuk supaya bagaimana keinginan saya. Adapun negara cekel kumu hayang jadi ratu, jadi raja. Adapun hayang jadi pemerintahan silakan, tetapi ulah sok ngaganggu-ganggu ka kahayang kaula, kumaha kaula bae. Lamun eta dicumponan siap kula maehan eta onta. Wih, kahayangna lain lalaga. Dimusyawarahkeunlah jeung para penggawa. Ternyata dipertimbangkan antara kahayangnyana jeung kitu hasudna jeung keayaan tentang masyarakat ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Musa dia Kangjeng Nabi Soleh dibahaslah dibeca antara kahayangnyana kebebasannyana jeung hasud nu aya di jero dada jelema iman kabeh ka Kangjeng Nabi Soleh. Setelah dibahas hasud ternyata mawa berani nanggung resiko. Pokoknya silakan, yang penting bunuh onta. Masya Allah. Akhirnya Ki Kudar teh diboking jelema beliannya nama geng kita ngabunuh onta sebab masyarakat mah nu ieu nu itu ge sararieun ngabunuh onta mah sebabnya bahwa eta onta teh mujizat. Sedangkan Kangjeng Nabi Soleh kapan wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum azabun alim. Kade ulah sok diganggu-ganggu ieu mah onta teh lamun sampekeun ka diganggu, lamun sampekeun ka dirusak, lamun sampekeun ka dibunuh
maka mualing kekendai Gusti Allah bakal nurunkeun siksa fayakhudakum adzabun alim. Masyarakat kabeh geus sieun lamun teh mah dibunuh ieu bakal turun siksa, tapi lamun teh dibunuh ieu para penggawa pembesar penggede termasuk Ratu Malki kebingungan sebab masyarakat ngagelok padahal geus loba anu dipenjara bahkan anu dibunuh ngan ieu kacaunan negara padahal betul kacau teu naon rarasaan nyana anu kahalangan padahal maka suburan negara makin subur tatadina jelema teu beunta jadi beunta tatadina poek jadi caang ku ayana Kangjeng Nabi Soleh dakwah teh nu tatadina teh nyaho pangeran nu asli jadi nyaho nu tatadina teh ibadah jadi ibadah nu salah ibadahna jadi henteu. Woi pertalian antara bapa jeung anak pinuh adab antara itu masyarakat jeung masyarakat pinuh adab sabenerna mah makin meningkat peradaban teh dirasakeun ku masyarakat tenang tentrem loh jinawi indah anu luar biasa. Silih bantu silih ajenan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak pokona mah indah luar biasa anu ngarasakeun teu tentrem teh eta lah jelema-jelema nu hasud tiba lagi kitu bae